kudu ditanya Oh, ibu kemarin ngirim balap naon Bu? mohon balapan segala we. alhamdulillah aktif di daerah mana ibu dah hirap deh Di suka senang. suka senang RW 15 terus jalan sucinya tuh alhamdulillah siap Aduh. kurang suci ya jalan suci Bandung ayah Ini bubur ada ya ibu guru tercantiknya bade ngagalindengkeun lagu naon nu nyanyi mangga ibu. Bade ngagalindengkeun lagu Kapi Cangcang. Kusaha eta kapicang-cang teh. ciptaan sah Sapertos sama ku Pak Guru gitu nya. ciptaan sah bu Ciptaan saha ibu? Ciptaan Abah Aka. Batak Aka di mana? Kapak Serang. Apa serang? Aransemena saha? Kang Agus itu. Kang Agus Lintel ayah Lintel dah ayah ya siap ah kalau gitu mah neng Langsung we. laguna yang disalapkan kan Mangga atuh sawai kitunkeun salam-salamna Ibu Nur Santi kanggo saha wae. Oke, salam-salam kangge wargi-wargi sadaya anu aya di Bandung, anu di Manco, khususnya kangge Bapak Ketua RW 15 suka senang. Yeay, siap Oke, neng kanggo grup anu hariring oke sadayana. Oh, mau grup hariring sadaya. Muara Seni Pasundan oke. Mohon leres. Terilah Teu hilap tuh kan hilang. guru-guru TK Guru-guru Sakota TK. Bandung. wah muridna bu muridna Kangge 10 murid TK Aisyah 18 Kecamatan Soblong. sawai namina bu Ah, sudah. Oh, sudah. Bisa lah, eta mah jika cida nyumpun Palingnya balenya. sepatkan hiji. aduh betul jadi sasreng sama yang mohon gua penasaran anu dibuli penasaran kopi cangcang kumaha iya ane Ya. kalinya boleh ya Kang Hebri Ibu Nur Santi Kapi Cangcang.